Kemana deui nya? Ka Bali, ka Singapura, atau ka Malaysia nya? Kelon ieu jelema lain maya hutang kalau hedek ieu liburan. Tiketna mengpengker murah-murah nih, Cah Haji. Ece boga duit di mana? Alhamdulillah nih, ayeuna teh bagian urang beunghar teh karena gara rezeki anak soleh menang warisan ya. Kang, Aya nu leuwih penting bareng ce dibanding liburan. Naon deui Nur? Meuli emas enggeus, meuli HP anyar enggeus, meuli motor anyar enggeus, meuli baju anyar, meuli celana anyar, tas branded enggeus. Terus kumaha urang meakeun duit? Ari lain indit liburan mah. Maksud urang ce, lamun boga duit bayar heula kewajiban bayar pajak. Lain anu harepna ce umroh Nur. Aduh ya urang teh popo kalahkah loba mikiran dunia padahal kan urangnya kudu ibadah. Kewajiban ece ka urang ce urang geus mere kode kita tadi. Tiraku teu peka ece moal mayar hutang ka urang. Hutang naon nya Nur? Hutang ece nu tahun kamari teh sanucan kabayar ka warung urang. Bayar atuh ce mengpengkeun loba duit. Selamat siang ibu-ibu. Boleh numpang tanya? Siang Pak, boleh. Nanya apa ya? Ngomong-ngomong, ibu-ibu tahu orang ini tidak? Sebentar. Lamun dibejakeun lamun kena dihutang. Lamun teu dibejaan, kumaha lamun andek ngirim duit? Nggak tahu Pak, cari aja ke belakang, siapa tahu ada yang kenal. Banyak yang ngontrak Pak di sini mah, jadi kami kurang tahu. Kalau begitu, makasih ya ibu-ibu. Saya mau cari ke belakang saja. Permisi. Permisi Teteh. Bu Haji, bukan Teteh. Oh, Bu Haji. Begini Bu Haji, saya mau menumpang tanya. Bu Haji tahu orang ini kah? Ini Masjid Fitri Bang, tuh rumahnya, barusan masuk ke dalam. Kalau begitu, makasih banyak ya Bu Haji. Kalau dia ada di rumah gitu, ada? Permisi Bu Haji. Pasti ia manu ngabeja anak, si warung gosip. Wah jauh si Menur, awas ya. Wah jauh, pasti si Eta ngabejakeun. Awas ku aing gara mani aing satu urang. Asal warung gosip aing houng sampai patut. Nur! Aya naon ka? Moal salah, pasti manehnya anu ngabejaan tadi ka lalaki anu neangan urang. Bahwa urang aya di imah, kumaha dituduhkeun ka imah urang? Anu mana ce? Anu tadi lalaki, ciri-cirina teh make Walkman, buukna kriwil, make ransel di hareup. Henteu ce, urang mah teu mere nyaho ece jeung imah ece. Ah, loba alesan, gara-gara maneh Nur, urang jeung salaki urang jadi pasea. Urang teh nginjem duit Nur, teh nyahoan salaki urang. Abi lalaki eta nagih ka imah urang, nyampakeun aya salaki urang Nur. Salaki urang nyahoan ayeuna kana hutang urang, jadi urang dicarekan ku salaki urang Nur. Gara-gara lalaki eta nagih katon urang. Maneh hayang nyaho tuh Nur, hampir pasea jeung salaki urang gara-gara hutang urang. Dengekeun Nur, engke deui mah lamun aya nu neangan urang, amun aya jelema anu kukulilingan hayang nyaho imah urang, ulah sok dibejaan Nur, ulah sok dibere nyaho. Jadi nawe kieu gara-gara maneh ngabejaan mere nyaho ka imah urang, urang jadi pasea jeung salaki urang gara-gara lalaki eta nagih hutang urang ka imah urang. Hiji deui Nur, ulah sok ikut campur masalah urang. Titik.